Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilujeng tepang dangu deui sareng kince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar icarios simkuring nganuhunkeun kanotos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia sadayana dipaparinan kesehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina, amin. Mangga urang lajengkeun carios akibat muja ka siluman katawa ka jurignya bagian ka 13. Ieu carita magia karya Mang Nyalerira nya muhun sanaos basajan oge mugi-mugi janten hiburan. Kumaha lajengna carios mangga urang kawita. Nya harita katingali aya gambaran kahirupan manusia lir upama nempo film wae dina TV adegan-adegan nu biasa katingali jelas pertela ku Mang Maman nya harita Mang Maman ngageter hatena mangsa nyaksian kajadian nu lumangsung ngaliwatan kaca ningali bina dibarengan jeung Mang Maman mamalihan sarta ayeuna mah loba harta banda oge loba duit namru raja kaya amalayah dipake poya geus kitu mah ningali Mang Maman ngagero bari bedah ku Cimata. Inah ieu akang inah kuring kudu balik kieu teh doh anak pamajikan kudu salamet ceuk Mang Maman nekat manehna cengkat dina dekuna sarta ngabalikeun awakna ka tukang maksudna mah arek lumpat kabur ngaloloskeun diri di eta patempatan ngan atuh oro kaya Mang Maman karek oge cengkat awakna ngadadak gejed jeung berat hese digerakeun kusabab ku nyiblorong kaburu disihir manehna atawa diborogod ku tali tambang gaib. Geus kitu mah Mang Maman ngagaleong ngagedebru labuh ngarengkol teu walakaya ukur bisa ngeguk-guk manehna cerik lantaran nalangsa kaduhung bet kabita kuno hal nu cantang tu anu gening akhirna mah ngadonyang sarakeun diri jeung keluarga hancur. Nyi blorong terus mere isarah kadua prajuritna sina ngahudangkeun Mang Maman nuker ngagoler terus direjengan kuduaan teu meunang dilepaskeun siksa tenggelan tah tapi ulah dicakar ulah dipaehannya ceuk Nyi Ratu marentah kasiluman ajag nyiksa ka Mang Maman hareupeunana tapi ulah cenah nepi ka dipaeha. Mohon pogoh kitu kahayangna mah Nyai Ratu ngan jekok wae lah hayang dijekok wae ieu paman teh sugan jeung ditampiling wae nya sugan yeuh jekuk wae atuh goak Mang Maman teh nyerieun bari gerang-gerung nahan ka nyeri awakna jadi korban siksaan siluman ajag memangna garang tindakan nana karunya Mang Maman duh disiksa mun
banget Mang Maman teh garenek jeung bareuh garetihan ngalei dina jero bibir ngajedog sia manusa maneh mah bakal jadi lalangit dia karaton euy moal bisa kabur deuleu ngaloloskeun diri di dieu mah ngarti cek siluman ajag deui muncereng ka Mang Maman ningali kitu teh nyiblorong kadenge nyarita deui hahaha cukup ajak bodas nyiksana ulah kamalinaan sia bisi modar eta manusa teh cek Nyi Ratu bari lempang ngadeukeutan Mang Maman nuker disiksa ku badegana mungguh mata kuatir ningali kana nya tetalangke siluman ajag teh gancang ngeureunkeun nyiksana ngabalikeun awakna ka Mang Maman sina nyang hareup ka Nyi Ratu nu ngajanteng bari mencrong hiuk wae kumanehna jelebet pipi Mang Maman ditampiling deui ku Nyi Blorong atuh puguh we Mang Maman beki adugan mun karunya nya hai manusa maneh can apalnya unggal anu muja teh yeuh moal bisa balik deui ka imah atawa ka alam sorangan deuleu tapi kudu dituker ku bangsa siluman ti nagara kaula pamajikan maneh geus jadi milik siluman anu ngarupakeun maneh Maman wayahna kudu diikhlaskeun nya sarta tingalikeun ku maneh ieu kaca tempo sing telik ngarah eces tina kaca nu tadi memang katingali aya deui hiji gambaran kajadian anu pikeun Mang Maneman mah muguh mata kaget kege jeung ketir sabab tembong keteh aya juha tetela sarua ditincakan prajurit katut jelemana di eta rohangan karaton manehna teh pasti jadi ubin sarta loba deui jalma nu kasasar lampahna kiwari mah jadi tatapakan imah kula rahayat di negeri siluman kadang hayang nu jadi korsi nu jadi sasak jeung sajabana ngadenge kitu teh Mang Maman pating we koceak jalma-jalma nu menta tulung cenah hayang leupas tina siksaan nana tah kitu kumaha maneh percaya kana naon kenu tingali bieu tina kaca mata kieu kudu nyaho maneh oge sabab eueuh nu seneng deuleu di dieu mah jeung anu muja mah kabeh oge eueuh nu seneng deuleu biadab iblis maneh mah hei manusa kurang mah erek nanya ka maneh anak maneh nu hiji rek dieusian naon tah awakna kuduna mah anak maneh nu hiji teh ditumbalkeun nu munggaran bulan hareup lain anak nu kadua kunaon maneh nu ditumbalkeun kitu sabab eta kabeh minangka syarat atawa gagantina tina raja kaya maneh nu geus dikahakan ku si Inah katut pamajikan maneh ngarti pamajikan aing anak aing ulah dijadikeun korban iblis cukup aing wae wungkul nu tanggung jawab narima akibatna paehan wae kuring teh doh jeung bebaskeun anak pamajikan kuring mah siluman ajag teh ngadenge Mang Maman ngomong kitu keheul pisan pok ngomong muncereng ka Mang Maman hai manusia mantang loba protes deuleu jeung wani-wani ngatur katangtuan ti Kangjeng Ratu sia wanian euy rasakeun yeuh kituna teh bari ngajekuk deui aduh Mang Maman bibirna nyengir lantaran hulu angeuna ditotog ku peureup siluman nu milu keheul lantaran Mang Maman teh tetela
leber wawanen wani nembal ka setiap ceritaan Nyi Ratu. Bangun taya kasieun jiga nama. Sakali deui maneh ulah dipaehan manusia karunya, tapi bakal dijadikeun lalangit dia karaton. Sarta anak maneh nu kadua teh bakal dijadikeun pamolesna. Ieu teh ngadon menta dipaehan deui sia mah belegug. Angguran mah gera jawab anu bener. Deus sia naon anak maneh nu kahiji. Gening tebetus sia katembus kekuatan batin kula mah. Kuduna mah anak nu hiji maneh jadi tumbal ka dieu. Ceuk Nyai Ratu. Kuring mah teu ngarti naon maksud caritaan anjeun. Mang Maman kerung sabab memang teu ngartieun kana nyai caritaan Nyi Blorong. Oh, maneh teh teu ngartinya. Kana pananya kula manusia anak maneh nu lalaki deusian kekuatan naon bet ngabijilkeun cahaya dina warugana, bet aya daya kakuatan sagala rupa nolak kakuatan ti kula anu rek asup kadinya. Jawab sia teh Maman. Kuring mah teu nyaho. Malah ti iraha anak kuring boga kekuatan model kitu. Karak oge asup sakola si Asep mah. Lain buka kekuatan sia teh kurang ajar sia. Tapi ke anak maneh mah aya nu mantuan. Malah bisa jadi maneh anu ngeusikeunana atawa memang keluarga maneh aya nu pinter. Sok sia jawab manusia. Kekuatan naon dina eta budak teh? Nyi Blorong kekeh maksa hayang menang katerangan ngeunaan Asep nu memang kaancikan. Di antara prajurit nuker dariuk dina kursi masing-masing nya katingali Ki Gongsol salaku panasehat gancang nangtung bangun rek usul. Katingali Ki Gongsol teh nangtung ka Nyi Blorong gancang harita tumanya bari netep antep. Aya naon bet nangtung Ki Gongsol? Aya pamanggih? Tanya Nyi Blorong. Ki Gongsol samemeh cumarita tembong ngabagikeun heula paneuteup kasakur nu aya di dinya. Laju pok cumarita bari dua leungeunna antep luhureun dada nyembah ka Nyi Blorong. Kieu nun aya pisan kaula teh Kanjeng Ratu manawi katampi pamedak ti sim abdi. Ceuk Ki Gongsol. Naon pamanggih hade ti Andika teh Gongsol? Kula teh panasaran ieu. Panasaran hayang nyaho. Sakedap heula nya ieu teh duh. Sakedap heula. Hoyong heula eueut. Eueut heula. Tuh eueut heula cenah Ki Gongsol. Kieu nun nemutkeun cim abdi mah Kanjeng Ratu. Naon anu dilisankeun ku eta manusia? Aya oge benerna manehna moal apaleuh naon-naon ngeunaan budakna. Naha Ki Gongsol aya pikiran kitu sagala rupa. Naon sababna? Margi sarira teh nu langkung uningaseun. Wireh eta jalma teh teu kosong bolosrong taya kabisa. Kitu manawi Kanjeng Ratu. Gitu cenanya kamu. Tapi bisa kaharti kitu mah Gongsol. Teu salah eta pamanggih caritaan Andika. Sumuhun hatur nuhun Kanjeng Ratu. Pami katampi pamedak ti sim abdi mah
Cek Ki Gongsol mangut sabaraha kali harita teh reueus caritaanana dipercaya ku Nyi Blorong. Nya sanggeus ayeuna mah eta jelma mending dijadikeun langit karaton teh ayeuna keneh teu kudu loba talangke deui jeung mikir ngeunaan anakna mah keun bagian kula nu mikir. Kajadian saterusna mah Mang Maman teu bisa berontak nalika awakna dijadikeun tina sabagian langit karaton. Sora koceakna Mang Maman mungguh tarik nakeran bangun nahan kanyeri. Ituna balukarna pikeun anu muja mah atuh mungguh taya jalma nu beunghar tina muja atawa munjung kana naon oge. Nu puguh mah iwalti kudu usaha nu halal arek gede arek leutik oge atuh tangtu bae karasa nikmatna moal kahalangan ku syarat-syarat nu matak cilaka engke jagana ka anak incu. Sabab eta mah pangbibita iblis atawa setan anu nya bakal mere kanikmatan tapi saenggeus prakna mah geuning tetela setan teh surakna jelema anu balangsakna. Ngan lain balangsak teuing atuh akibat kakurangan harta benda. Balangsak alatan wadal nu teu beunang henteu minangka gantina ku nyawa jalema meh sataun teh harita kaayaan biinah bener-bener robah ayeuna mah hutang-hutang kaunggal jalma teh lunas kabayaran jeleg imahna jadi gedong sigrong meh boga mobil jeung motor ayeuna mah meuni alus ka Cidamuhunnya tos beunghar muhun tos beunghar biinahna doh. Jalma nu tadina teh ngaharina jeung ngajarouhan ka manehna ngadadak jadi simpati cek paribasa mah batur ngawawuhan dulur ngadeuketan kitu pisan kahirupan di alam dunia mah nyata oge mun urang dina kaayaan susah mah ku dunya tina masalah materi mah memang aya robahna. Sagala kahayang kari menta atawa meuli ngan pikeun biinah mah batina mah malik kasiksa lain seneng geus beunghar teh lantaran salaki jadi galak resep nyiksa ayeuna mah sedengkeun ka anak jiga nu ngewa tara mirosea nanya oge mun lain kapaksa-paksa teuing mah tara puguh jadi tara muhunnya jadi gitu. Iya mah salat tara ngaji Quran tara ngucap kalimah-kalimah suci nu biasa sok nu baca sok meh unggal waktu gue ayeuna mah jadi teu beunang cenah dibaca sakalieun hayang salat biinah teh ngadon terus disiksa nya mun kapanggih jeung prakna mah komo atuh ngan aya nu leuwih aneh deui pikeun biinah mun pareng ngalaksanakeun salat imah teh bet ngarieg jeung aya nu bejad jiga aya nu bejad sagala rupa batana meh jiga aya lini imah nu sakitu alus bejad matak Mang Maman mindeng wae ambek kabiina beungeutna biinah teh gareuneuk jeung harejo tapak dikepret jeung sajabana awak begang sanajan katempo bersih ngan tetep atuh ngabatin urang kocapkeun wae nya muh tere
Mohon ngaraterenya wangkocapkeun wae muhun. Dina hiji poe Mang Maman nagrakeun pamaksudan ka biinah nyaeta hayang mawa ulin Nyi Eha ka tempat anu dimaksud cenah. Arek dibawa ka mana kitu Kang budak teh? Naha teu diajakan si Asep atuh sakalian mempenglibur sakolana. Akang mah hayang mawa ulin ieu we Nyi Eha wungkul inah. Tapi hayangeun ulin si Asep mah tadi. Pek atuh bawa ulin wae ku inah bisi hayang ka kebon binatang mah juga ditu. Atawa ka pameran mah ka ditu wae bawa. An ulah teh dibawa ka pantai wae nya. Hariwang akang mah doh ombakna keur garedek ieu. Biinah tembong ngahuleng sakedeung. Kituna teh gancang deui nyarita bisi salakina terus kasinggung. Nyakeun we atuh si Asep mah kumaha abdi Kang. Mun nya hayangeun ulin nyangke ku abdi mah diajakan ulin wae. Ari Nyi Eha rek dibawa ku akang ka mana Kang? Nyanjug wae atuh. Cek biinah kituna teh teu loba mikir. Mang Maman terus di jurungan rek mawa ulin Nyi Eha pikeun nepungan dulurna cenah nu jauh. Kancangna carita Mang Maman saenggeus sadia persiapan kenceling bae indit bari ngagendong Nyi Eha make pangais anu modern jeung alus biur indit numpak motor sedengkeun biinah saenggeus salakina indit gancang muru Asep ka kamarna nu harita keur ngahanca tugas di sakola. Nucan anggeus nya biinah nu tadina teh rek ngajakan ulin ka Asep jadi ngarengkog dina niatna teh. Terus bae cicing di lawang kamar sabab budak teh geningan beki lila teh panona bet buburing lengan wae kaluhur. Mun seuri teh kadang aneh ka tempona. Jeung matak teu heran deui mun sabagean jelema nyarebut nu aneh-aneh ka Asep. Asep tangtu nyeri hate ngadengena sabab tetep jiwa jeung pikiranna mah Asep teh normal teu saperti nu diucapkeun ku meh unggal jalma ngahina ka Asep. Ngajejeleh wae ayeuna mah mun Asep teh dihina ku batur pasti nyeri hate namah nataku komo nu jadi hidung namah sasat namah atuh nu ngandung merejalkeun ti keur orok leuwih nyeri anakna mun aya nu ngahina. Bager Asep hidup teh sing gede miliknya sing luhur darajatna cu. Emak mah bati ngadoakeun wae hidup teh sing kuat nandangan sagala cocoba jeung gogodanya. Asep mah moal hidup mah moal jadi jalma runtah tapi hidup bakal jadi jalma anu loba dipikabutuh ku batur dipikarea ku jalma roba. Cek biinah kituna teh ngagarentes ngomong sorangan dina jero hatena yakin kanu maha kawasa. Geus kitu mah biinah ngaleos deui muru kamar paranti sarena ninggalkeun Asep nu jongjon nganggeuskeun PR sakolana. Muhun nya Asep teh sakola cenah muhun SD. Dina wanci sore biinah kadatangan ku Aki Saleh pupuhu di lembur teu wudu. Biinah teh kaget sabab taya hiber ti anggalna
bakal keanjangan ku pupuhu lembur duka teuing naon maksud duka teuing naon atuh kusabab waktosna seep aduh muhunnya pupuh lemburna seep waktosna nya duh insyaallah enjing bade diteraskeunnya dina seri ka-14 muhun mangking ce ngahaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.